Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nuluhurku ilmu nu jembar ku budaya nu nanjer ku sajarah. Pangersa girang pangajen hormaten simkuring rerencangan patandang pasanggiri biantara anu sami-sami ku simkuring dipihormat. Sugrining puji mugia dumugi ka Gusti nu Maha Suci. Syukur nu janten pamuka catur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Gopur. Nu parantos nungdung bang balung dina salaputing kolbu. Nyinglarkeun lalakseun sumarekes dina salaputing hate. Ngagentos eta rasa ku pirang-pirang nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa. Salawat miwah salamna mugia salawasna dikucurkeun ka junjunan alam panutan sadaya umat panutup para nabi nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang pangajen hormateun simkuring di tahun 1483 dugi ka 1520 hiji di mangsa kepemimpinan Raja Agung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Tatar Sunda nangtung pageh teukur jadi hiji wewengkon tapi jadi lambang kajayaan sareng lambang kehormatan. Mangsa harita Tatar Sunda teh ibarat taman kahirupan anu mekar sampurna. Lembur-lembur ngajajar, sawah hejo ngemploh, walungan ngalir lil urat madi nu ngahirupan sakumna jakat. Di puseur pamarentahan pakuan pajajaran, hirup budaya nu luhur, ngembang ilmu pangaweruh, tur ngakar ajen inajen kahadean. Kutilu pilar, silih asah, silih asih sareng silih asuh. Sri Baduga Maharaja parantos ngawangun paradaban anu lain ngan saukur tohaga dina wangunanana tapi oge tohaga dina akhlakna. Nanging mangsa tekung si eureun waktu ngalir lil warungan ngantunkeun tapak-tapak tina unggal zaman anu kasorang. Ayeuna urang nangtung dina hiji mangsa anu pinuh ku kamajuan tapi oge pinuh ku tantangan. Dina kanyataanana ajen silih asah, silih asih, silih asuh nu baheula jadi napas kahirupan kiwari mimiti karasa untur ku poe heas ku mangsa. Gotong royong anu kungsi jadi kekuatan masyarakat ayeuna mindeng kaganti ku sifat individualistis. Tata krama nu baheula jadi panghias diri kiwari kasilih ku basa kasar jeung paripolah nu teu saluyu jeung ajen budaya Sunda. Barudak ngora anu sakuduna jadi penerus kiwari leuwih apal kana budaya luar tibatan kana jati diri sorangan. Bahasa Sunda nu jadi indung basa beuki jarang dipake dina paguneman sapopoe. Pangersa girang pangajen hormateun simkuring ningali kaayaan nu tos nyimpang tina tatanan naha urang teh bade teu kecet-kecet acan. Naha urang tega upami seuneu kajayaan pajajaran ukur jadi carita papaes biwir keur pangnundutan incu buyut urang. Sawios jati diri urang tumpur ludes alatan robahana zaman. Atanapi urang anu kedah mipit mangsa ngala waktu nanjungkeun deui darajat Sunda di tengah dunia. Jawabanana taya sanes iwalti ngamimitian tina lengkah nu leutik tapi nyata. Saupami urang netep seukeut ka sakureling bungking pangpangna di Tasikmalaya lemah katurunan para ulama kota santri nu janten puseur dayeuh paradaban di Priangan Wetan saestuna urang teh nuju nincak luhureun mutiara. Urang mibanda modal nu ngagebur tanaga nu tohaga pikeun ngahurungkeun di obor kajayaan anu kungsi moncorong. Mimiti ngamumule basa jeung adab.
Di Tasikmalaya urang kawentar ku pasantrena. Ieu teh sanes ngan saukur julukan, nanging mangrupa benteng soko guru pikeun ngajagi ajen moral urang. Hayu urang hirupkeun deui budaya silih hormat ka saluhureun sarta silih pikanyaah ka sahandapeun. Kadua, ngamajukeun ekonomi berbasis budaya. Tingali kumaha indahna payung gelis, tapi sunak bordir Tasik sarta unikna kelom gelis. Ieu teh lain sakadar komoditas ekonomi, tapi buktian orang Sunda di Tasikmalaya jalma-jalma anu tapis sarta mibanda rasa seni nuluhur. Ku cara ngadukung jeung make produk lokal, urang geus ngangkat deui harkat jeung martabat budaya. Katilu, ngajaga alam jeung lingkungan. Suyu jeung filosofi, leuweung rusak, rahayat beuki rusak. Urang Tasik kedah janten garda panghareupna dina ngajaga kaendahan alam galunggung sarta kebersihan kota urang, sangkan Tasik tetep bersih. Mungkur ti ieu mimbar, hayu urang gagas deui semangat anyar. Ngahirupkeun deui cahaya Sunda lain hartina urang embung maju, tapi urang maju bari mawa obor jati diri. Urang buktikeun yen ti kota Tasikmalaya cahaya Sunda bakal moncorong ka sakuliah dunya. Pajajaran moal leungit di dunya, salami urang masih kene nyepeng deleg kana ajen inajena. Pungkas asiwung, bilih aya basa nu kirang merenah, bilih aya catur nenjinggung kaayaan, simkuring neda tawakuf anu saageng-agengna. Hirup Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.